Selamat malam, Miss. Perkenalkan, nama saya Saunika Kristiana Nova. Saya dari kelas 11 ULB 1. Di sini saya akan membacakan carpon yang berjudul Kanyeri Nu Jadi Kabagjaan. Di hiji lembur nu jauh ti riweuh kota, aya budak lalaki nu ngaranna Jajang. Ajengna budak nu bager kahadean tur boga rasa tanggung jawab nu gede. Indung bapana geus lila maot, nu nyesal nganini Jajang nu tos kolot. Nini Rahayu ngarangna, manehna nu ngasuh tur ngajarkeun sagala rupa ka Jajang. Unggal poe, sageus beres sakolah, Jajang sok langsung ka sawah batosan Nini. Manehna teu pernah ngarasakeun lelah sabab hayang ngabantu Nini anu geus teu kuat deui digawe berat. Sanajan hirupna hese, Jajang teu kungsi ngeluh. Hiji penting, nalika angin ngahiliwir ti gunung, Jajang lungguh di gigir Nini, manehna nepon Nini keur ke nenden lalangit. Nini, naha Nini siga nu keur sedih tanya Jajang. Nini Rahayu seueur leles pokna. Teu naon Jajang, Nini ukur mikir, iraha urang bisa boga kahirupan nu leuwih hade. Jajang nu leuntik tapi hatena gede ngajawab, Nini tong hariwang, Jajang bakal usaha satekah pola supaya urang bisa hidup leuwih hade. Ti harita Jajang mimiti milarian cara pikeun ngarojatkeun kahidupana. Ajengna rajin diajar bae di sakolah bae di imah. Salian ti eta manehna sok nyiar gawe tambahan, ajengna sok ngala jukut pikeun sasatoan, ngarit di sawah, malahan kadang-kadang ngala buah di leuweung pikeun dijual ka pasar. Iji diteun Jajang manggih hiji patani nu keur butuh batosan. Ari patani eta Bapa Suryana ngaranang, bogana sawah nu luas. Manehna ngadahar Jajang digawe di sawahna bari bayar nu cukup lumayan. Jajang narima kalayang syukur sabab eta teh jalan pikeun ngabantu Nini. Waktu terus lumangsung. Jajang beki dewasa, beki kuat, tur beki kahadean. Hasil kerja kerasna mimiti katingali. Ajengna tiasa meuli dadak, imah nu ampir rubuh, nenden sawareh artos pikeun kapayungna, malah bisa nyengkolakeun manehna ka sakola nu leuwih alus di kota. Di kota, kahirupan Jajang teu langsung jadi gampang. Ajengna kudu kerja sambil sangkang bisa mayar sakolah sarta kabutuhan hirup. Ajengna jadi tukang koran isuk-isuk, tulung diajar di sakolah. Teras sorenya kerja di warung makan. Sanajan capek, manehna teu pernah nyerah. Hiji poe, aya dosen anu ninggalin Jajang kitu gentolna diajar. Dosen ieu ngaranna Parituat. Ajengna ngajarkeun mata kuliah ekonomi. Ajengna kagum kana kahadean jeung kasariusan Jajang. Parituat nawarkeun beasiswa pikeun Jajang supaya manehna tiasa leuwih fokus kana diajarna. Dina sababaraha taun kaharep, Jajang sukses lulus ti sakolana kalawang nilai nu alus. Ajengna menang tawaran kerja di hiji pausahaan gede, gajina cukup lumayan, tapi hatena teu tenang. Ajengna inget lemburna, inget Nini Rahayu, sarta inget kana kasusah nu katos dirasakeun. Dina hiji poe, nalika Jajang balik ka lembur, manehna mawa beja nu hebat. Ajengna geus meunang pagawean nu alus di kota. Nu hartina bisa mawa Nini cicing di tempat nu leuwih merenah, tapi Nini Rahayu seuri leles. Jajang nigeus kolot, lembur ieu tempat Nini lahir, tempat Nini hirup, tur tempat Nini bakal maot.
Nini bagja ninggalin mane geus sukses. Tong hariwangkeun Nini. Daha teh Nini geus reureng. Jajang ngalukeun anjeunna henteu hoyong meninggalkeun Nini sorangna. Tapi manehna oge ngarti tempat Nini nyaeta di lembur ieu. Akhirna Jajang nyieun kaputusan ajeungna balik ka lemburna muka usaha dinya, sarta ngajadikeun lembur lentikna jadi leuwih maju. Ajeungna ngadekeun sakola pikeun budak-budak nu hayang diajar, nyieun sawah irigasi supaya petani leuwih gampang tatanen, sarta ngabantu masyarakat supaya henteu perlu pindah ka kota pikeun kahirupan nu leuwih hade. Jajang oge ngajarkeun warga kumaha carana nanem jeung ngatur hasil tatanen supados leuwih produktif. Ajeungna nyanyogikeun alat pertanian modern supados hasil tatanen leuwih loba. Lembur nu samemehna miskin laun-laun jadi makmur. Dina hiji poe pamarentah datang ka lembur. Marahanena kagum kana perobahan lembur alatan usaha Jajang. Jajang dipasihan panghargaan salaku inspirator desa mandiri. Ajeungna henteu nganggap ieu salaku kasuksesan sorangna, tapi minangka usaha babarengan ti sakabeh warga. Nini Rahayu nempo ieu sakabehna kalayang rasa bangga. Sanajan manehna parantos sepuh, hatena bagja nempo icuna jadi jalma nu manfaat pikeun loba batur. Kitu carita Jajang, budak lentik ti lembur nu kungsi hirup hese tapi sanggup ngajieun kahadean pikeun sakabeh jalma. Kanyeri nu dirasakeun ti lentik akhirna jadi kabagjaan pikeun dirina jeung batur. Baiklah, itu presentasi dari cerita telepon saya. Bila ada salah kata atau perilaku, mohon dimaafkan. Terima kasih.